Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bayana wilujeng patepang dangu di sareng Mang Otong di acara anu maneuhnya dongeng Sunda di tepasna dongeng Mang Otong channel. Mugi urang sadaya di dieu aya dina panangtayungan Gusti nu welas asih, dipasihan yuswa nu panjang tur barokah, dikucuran rezeki nu ageng tur halal, dipasihan pakasaban anu nyaman tentrem, ditebihkeun tina balai atanapi musibah, amin ya robbal alamin. Dulur dangu sadaya di mana bae aya nanya tebosan emang ucapkeun hatur nuhun nu saageng-ageng ka dulur dangu anu tos satia manco satia ngadangukeun pedaran dongeng ti emang. Oge hatur nuhun tina pangrojongna. Oge kangge dulur dangu anu nembeana pangan pisan ieu channel mangganya di subscribe, ditoel tombol loncengna, diacungkeun jempolna, oge diantos komentar-komentarna nya. Hatur nuhun tina pangrojong dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun cariosan anu katunda dina jejer carios Dendam Dedemit Gunung Halu, Yasana Ki Dagar, bagian anu katilu. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Curela jeleng. Sakilat wak bayu nyamber jalma anu palid. Si horeng nu palid teh mawar bodas anu tadi padungdung jeung daeng kalegata. Bari nandangan eleh tiga jebur kana walungan Cipeles. Geuning we awewe karunya pisan awakna tah tuparna di jero, kudu geuwat diubaharan, mun teu bisa pasti iwas. Garentas wak bayu sanggeus ngagolerkeun awak mawar bodas bari mariksa aliran getihna. Harita wanci sore di sisi walungan Cipeles anu deukeut ka lembur Pangjeleran, dina batu lempar dua wanoja rumaja putri keur mandi bari silih simbeuh ku cai hareureuy ku kucuprakan. Duanana di samping jangkung sadada. Nu hiji Tarsih anakna Ki Adma katua kampung Pangjeleran, dibaturan ku sobat dalitna Sartina anak Bahwasta tatanggana Ki Adma. Sora cai anu seah nembragan babatuan anu rentul dina walungan matak waas. Budah caina koneng kaemasan kasorot ku cahyana layung koneng anu hibar di belah wetan, nambah betah anu keur marandi. Maranehna teu sadar yen aya sapasang panon anu ngawaskeun tita tadi. Hiji lalaki nu make papakean sing sarua beureum geus rada lila ngawaskeun dua wanoja anu keur marandi teh. Bari nyumput satu kangen tangkal kiara anu badag bari ngaroyom ka pinggir walungan. Bakat kulila ngintip nu mandi atuh puguh we nafsu hewanina naek ka ubun-ubun. Keur mah eukeur sipatna buraong ka awewe. Teu kaop nempo nu herang langsung mikahayang
katambah nyidik-nyidik nyitarsi hiji mojang kembang desa anu boga pangawakan sampulur lenjang, kulitna koneng umyang nurup cupu jeung keuretan beungeut anu ngadaun seureuh, halisna lir sireum hideung keur baris, irungna mancrit dipapaes ku biwir anu ngawet wajah. Nu keur ngintip teh si Horeng Daeng Kalegata alias Datuk Tapak Api, guruna Ki Karim anu geus hasil ngelehkeun mawar bodas. Datangna ka tanah Sunda teh lin ukur hayang males pati ka mawar bodas anu geus numpes muridna. Tapi sagedeungeun eta aya kahayang ngabogaan pamajikan anyar urang Sunda. Sabab manehna ngadenge beja yen urang Sunda mah gareulis tur balager. Ti koro Datuk Tapak Api beuki elok-elokan turu naek diselang neureuyan Ciduh sababaraha kali. Sabab nu mandi heureuna tambah kamalinaan. Nyi Sartina harita teh nyingsatkeun samping Nyi Tarsih. Atuh puguh we pingping Nyi Tarsih teh katempo tambah hurung ngaborelak katojo ku cahaya layung. Teu kuat ku dorongan nafsu, gajleng wae Daeng Kalegata luncat ka sisi walungan. Ngabedega hareupeun dua wanoja. Nu garelis saha anu kersa eta janten pamajikan Daeng atawa duanana kersa oge. Daeng moal nolak. Hehehehehehe. Daeng Kalegata tumanya bari surah seuri gumasep. Amit-amit, kolot teu uyahan, teu sopan, datang ujug-ujug ngajak kawin, dasar tukang ngintip. Nyi Tarsih ambek, sabab pikirna pasti eta jalma teh geus tadi ngintip ti kajauhan. Gening, Nyai, eta apalan si akang ngintip? Resepnya diintip kuno kasep. Daeng Kalegata beuki gumasep ngegak-gak bari muril-muril kumisna. Hayu Sar, urang balik, ulah ngaladenan jelema burung. Nyi Tarsih narik leungeun Sartina. Maksudna mah rek diajak mulang ka lembur. Karak ge salengkah ngadadak dua wanoja teh teu bisa ngagerakeun awakna. Ukur matana we anu masih gular gilir. Si Horeng Daeng Kalegata ngagunakeun jurus totokna make gerakan anu kilat kacida. Saheula anu bade ngalayanan si Kakang. Ayo ulah rebutannya. Kituna teh bari regeyeng Nyi Tarsih dipanggul. Dibawa ka handapeun tangkal kiara anu bala ku jujukutan. Blak Nyi Tarsih ditangkarakeun. Perewek sampingna disoehkeun. Atuh puguh we auratna beuki kabuka. Nyi Tarsih ukur bisa ngaluarkeun cimata nandangan ancaman kana dirina. Satekah polah manehna ngaluarkeun tanaga. Tapi pangaruh totok Daeng Kalegata teu gampang buyarna. Komo deui ukur ku tanaga kosong saurang wanoja. Tapi keur saning pitulung Gusti Allah datangna henteu disangka. Keur ugil-ugilan rek ngudaran samping Nyi Tarsih anu geus soek di sababaraha tempat. Hiu cebrod. Sirah Datuk Tapak Api ngedadak aya nu neungeul. Sanajan manehna teu ngarasa nyeri, tapi reuas mamani ka jeda. Barang ngaliuk ka tukang, hiji pamuda make baju abu-abu dipangsi hideung, ngabedegan nulak cangkeng. Syah,
wawanian ngaganggu kana acara batur. Hah? Ges bosen hirup. Sia anu bangka warah mah geus bau taneuh masih keneh kalakuan kawas sato. Ae ngajago budak bau cikur teh. Lat daeng Kalegata poho ka Nyi Tarsih nafsu ngagugudug ka si pamuda. Sahacan ku aing di podaran sebutkeun ngaran sia supaya puguh mikeun mayitna. Loba omong sia, tapi heug bisi sia modar penasaran ku aing disebutkeun ngaran aing Rahmat si jawara raheut hatena alias pendekar galau. Gelar teh kawas nu eweh deui pendekar patah hati. Sakalian we atuh pendekar jomblo. Aing nu ngaran daeng Kalegata. Gelar aing Datuk Tapak Api ti Tanah Bugis. Jauh-jauh ti Bugis ukurek ngaruksak wanoja Sunda kudu ditumpes setan kawasia mah. Sebrut Rahmat narajang sebet naker ngarah kana dada daeng Kalegata, tapi daeng Kalegata teu eleh rancingeus. Manehna nyerongkeun badana bari narik suku katuhuna ka kenca. Plos peureuk Rahmat ngahanca angin. Daeng Kalegata teu miceun kasempetan tapak leungeun katuhuna nyiar sasaran kana leungeun Rahmat. Anu nyodor hareupeunana. Orokaya Rahmat gewat narik leungeun katuhuna ka tukang diganti ayeuna mah leungeun kencana anu ngablesur rek nyatrok gado musuh dina gerakan ajul gedang, tapi musuhna oge mireungeuh kana ancaman peureub kenca Rahmat. Daeng Kalegata ngadang heuakeun sirahna ka tukang make jurus Kiara Rubuh bari nejehkeun suku katuhuna kana kekemplong musuh. Tapi Rahmat si pendekar galau teu eleh rikat, gewat ngajuralit ka tukang ngagunakeun gerakan kincir cai dina leuwih pangleler nu jadi bapana ti Cipanas. Sababak mah can aya nu kabeunangan, duanana sarua rikatna sarua pelitna. Datuk Tapak Api inget yen manehna teh keur boga hanca ka Nyi Tarsih. Inget kana hal eta, manehna ngarapal Tapak Api tingkat hiji, gajeleng benarajang ka Rahmat anu geus masang kuda-kuda. Bareng jeung datangna tapak leungeun daeng Kalegata anu ngaheab panas karasana. Rahmat gewat ngareundeup dina ulin monyet ngemil. Bari ngaheumbatkeun toker suku katuhuna ngagunakeun jurus sepak kuda beger. Datuk Tapak Api teu bisa ngahindar kusabab awakna keur ngalayang sahibas dada. Atuh duk bae cangkengna katejeh ku suku katuhu Rahmat. Kalawang bru awakna nambru ka katuhu. Acan geng uniang hudang dua peureub kembar Rahmat geus datang nyampuk dina jurus teunggelan gugur gunung. Atuh buk nanggal pisan jurus gugur gunung ngahanca dada jeung walikat daeng Kalegata. Gubrak cengkang daeng Kalegata nangkarak bengkang. Sanajan hasil ngarubuhkeun musuhna, tapi hate Rahmat mah reuwas kacida ningali musuh nu dising hareupeuna kiwari kuat kacida. Sakitu sababaraha kali kabeunangan komo nu panderi mah dihanca ku jurus gugur gunung anu sanggup ngahancurkeun batu ukuran 1000 kati. Teu kadenge aduh, teu kadenge udah, komo nepi ka utah getih mah. Kusabab eta dina ngayonan musuhna teh Rahmat ati-ati pisan ijiranana yen musuhna teh jawara kahot ti tanah seberang.
Daeng kalegata ngagugudug nafsuna asa dilelece ku budak satepak kuniang hudang matana burahay beureum bari huntuna kekerot nahan amarah. Jurus tapak api tingkat 5 disiapkeun teu poho ngarapal jurus kalegatana atawa badan karet. Awakna ngedadak ngagedean bari kadua leungeunna burahay beureum lir ibarat besi asak melem. Gera kaluarkeun jurus ampusia pendekar jomblo ku aing moal burung di tadah. Karek ge bibir datuk tapak api balem angin tenggelan rahmat geus nyampeuk kana dadana. Tapi daeng kalegata ukur nyerengeh percaya diri kana ilmu awak karetna. Buk duk duk. Jurus gugur gunung mindo ngahanca dada datuk tapak api. Tapi kiwari mah leungeun rahmat karasana siga nu ngahanca tumpukan karet. Nya ngenyod nya liat. Nu antukna awakna mental sababaraha meter ka tukang kadorong ku daya tanaga sorangan. Curali celek. Rahmat si pendekar raheut hate bisa keneh nincak lemah ku kadua sukuna. Nangtung ajeg dina luhur batu sisi walungan. Dijieun tina naon awak si datuk. Kasabeleun teh sigana loba teuing ngadahar cilok atawa cireng. Mani liat-liat teuing. Rahmat ngebatin dina hatena. Pendekar lebay. Ngambai kawas adai. Nah sia kalah ngahuleng. Sok beaken pangawas sia ditadah ku aing mah. Daeng kalegata ngajigrah bari seuri semua. Datuk cabul aing acan eleh sia. Jumantaka tadah yo. Ciaut. Gajleng. Rahmat ngagajleng bari metakeun jurus dadali nyamber anak hayam. Awak nang layang sahibas dada. Dua leungeunna ngawangun cakar dadali ngarah kana beuheung jeung panona datuk tapak api. Datuk tapak api surti yen sanajan awakna liat tapi ari matana mah biasa wae bisa tobros ku cakarna rahmat. Mikir kadinya datuk tapak api gewat masang kuda-kuda anu aheng katempona. Barang cakar rahmat nyampeuk datuk tapak api sakilat ngarendekeun badana doyong ka hareup. Rahmat reuas kacida. Dua cakarna jadi mapas tempat kosong. Can leungit karuasna rahmat. Datang suku katuhu datuk tapak api anu jebrag kacida. Ngawangun jurus kalajengking nyocos simut. Hiuk cebrod. Aduh. Rahmat ngoceak lantaran beungeutna kakeunaan nenggel pisan. Koleab awak nang koleab murag ngan pendekar galau teh lain jawara kamari sore. Manehna masih sempet metakeun gerakan kalakai murag. Awakna malik bari ngoleab tungtung suku kencana masih sempet nejeh kana sirah musuhna dina gerakan sepak kuda beger. Duh. Aduh. Daeng kalegata nyuksruk nangkuban. Rahmat kawilang leuwih parah kusabab beungeutna beureum jeung dina irungna ngucur getih. Awakna nyang saya di sisi walungan Cipeles. Jadol tangguh oge si datuk cabul teh beungeut mani nyeri kieu jeung geus nincak nanaon atuh cokor jebragna teh mani bau teu pararungguh kieu. Bari emok sisi walungan. Rahmat babalongkengan utah. Bubuh nama beteungna murel teu kuat ku bau tapak suku daeng kalegata. Lebok ku siah tah.
kabeneran aing tadi nincak timuning. Daeng kalegot ngagak-gak bunga bari nulak cangkeng nempo musuhna utah uger teu miceun kasempatan nempo musuhna nucan sayaga datuk tapak api ngarapal tapak api tingkat 4. Tekadna geus buleud rek gewat-gewat ngelehkeun Rahmat. Modar siah ayeuna mah hakan ye. Sebrut daeng kalegatan nyuruntul dina jurus monyet mandah kalaparan ngamuk. Setiap titik lemah awak musuh diarah ku hayang gewat-gewat ngarengsekeun padungdungna. Rahmat reuwas. Aduh. Geuningan waktos natanya kapan dulur. Hai tot. Saur Wak Bayu ge dulur dangu waktos natanya kapan. Emang tunda heula ieu cariosan semet dieu. Mugia urang dipasihan yuswa nu panjang tur barokah supados tiasa patepang dangu deui di cariosan nu salajengna. Hampura anu kateda tina samudayaning kalepatan boh tina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap kecap bahasa Sundana. Pileuleyan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Urang pulungan anu endah anu bagus nu sae nu baikna urang alungkeun anu barututna. Emang sejauh undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.